dengan Mangga sakeudeung euy. ieu meureun ieu kitu euy ibahna euy. Ah, mun teu salah mah ieu euy ibahna teh. Ieu. Bener ieu mana? Keh heula teuing ieu teuing lain keh heula da. Kalau orang turun Duh, heula tuh aya si ibung kena nyakeun. heeh. Kan ieu lain nya euy. Ieu teh imah paku atau tukang galon. Loba galon Ieu soalna loba galon. Lah aing ngaranan biasa ari biasana beladinya sok aya wan Heeh. CMK, naon CMK teh? Eta plat nomor meureun. Iya tah. Eueuh ngaran kuan euy. Ngan ari cirina mah da euy. Tah motor tuh tempo. Can motor. Nya, Motor galon ya. motor galon, ieu galon, tukang galon gitu. Teu salah imah. Nanyakeun ka si ibu. Oh, da mah, aduh. Ieu bumi paku sanes. Ieu teh bumi paku. Ku saha namina? Elan Kuswaya. Oh, Elan Kuswaya. Bener eta, Lin? Heeh. Oh, isu sarang ya lakeun ge. Punten Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, aduh. Waduh, Wawan Kibro, Kibro. Pager ku. Oh, gitu. Asa kawas ka Bapak. Enggak juga. Wan sehat, Wan? Alhamdulillah. Sehat, Mas. Ya saya ya, Rencangan. Saha nu disebutkeun saha? Lah, si saha mana teh ngaranna teh si John. Oh, si John. Oh, anu disebutkeun John. Dagaran dahlan hayang jadi si John. Oh, kapan hari? Lah ibu ieu ragu. Ya, mau di luar negeri. Hmm? Nenek jadi noise kapan? Oh, isi jadi ice. Gitu. Mantap. Mantap. Hayang dahareun mah. Syukur Itu atuh lah. era. Sararehat. Dan kopi. Syukur sok. Heula eta kopi siapa du nguyup sia mah dasar boloho. Kopi saha? Teuing. Ngan urang mah resep urang Woi, ari ieu kopi saha ujung-ujung geus disadiakeun ku urang. Kurun tadi sadiakeun. Heeh, geus disadiakeun. Berarti lain sama teman-teman merangkap pananyaan. Tah, gitu heeh. Aya bejana. Kumaha? Wawan Kirbo. Kribo. Wawan Kribo. Arek ulin ek silaturahmi ka Kades Mekarjaya. Teh mah pangnyiapkeun naon-naonna dan sebagainya bisa resepkeun kopi da pamuda mah teh. Resepna kopi nya disadiakeun kopi ngan hampura tis manten sen. Eun be Ek atuh. diminum seg. Gitu. Lah, ieu disadiakeun urang mah nu kurut batur geun Banget. pajeun lah ieu mah. Kur cewek cewek. Kurut awewe. Awewe. Coba gelis. Geus. Tugan we atuh ka ieu ka pelet. Palabah mun geulis palabah mun emak-emak. Gelis awewe. Ye, anu menta ieu menta surat keterangan rek pindah. Oh. Ajek uing teteh. Rek pindah ka mana? Da di Desa Mekarjaya ge masih kena lega. Heeh. Ulah keluar. Senapaan abdi mah cek parepaos. Di cana ku suami sanajan di cana kaliang secopot oge ai semang kedah buang pinan de Lebar atuh ada kenal yang cocopet bang cek paribasa. ka deket imah urang atuh. kedaekeun. Baku Pinan teh ka itu ka Banagara. jauh-jauh teuing. Panglebarkeun euy. Lah Panglebarkeun jaba potensi pisan budak we. ka deket urangkeun atuh. Kapan ujung salakina ka ditu. Kan salakina masina ini da yang butuh ka awewe lah. Kudu turut suami pelanggaran. Itu pelanggaran gitu. Aing. Diteken we di dieu tah. Tah. Mare ieu rokok sabungkus. Eta nya. Ya ada kades mah gitu nya. Karena narima amplop 10.000 15.000. Mare masing apa ka resepna? Marlboro Black 20. Kayak heula. Lamun eta teh ditu bisi jadi omong ke goreng kuwu disogok rokok era geus ning keneh jeung urang rokok man urang cicing urang mah masalah Dengekeun heula urang antara menta kan Imah Ridki di alo lamun kurang teh ditarima berarti urang nampi kana rezeki. Tah ayeuna kabenerna aya Wawan jeung Sandy. Iya milik Wawan jeung Sandy 12 berarti genep sewang. Tara udud tahu ayo milik ieu. Milik urang. Tetep pamer lah sorangan teh tah. Wow. Wow. Sia mana pamer dijual Mahas ya. daek udud Mahas ya sen deui. Di 28.000. tadahareun teh saudara teh sok da utasa ngaran di imah kuwu mah Sok ari sok imah laisinan. kuwu teh berarti ai kuwu teh kan Pelayan masyarakat. pelayan masyarakat. Di mana ya masyarakat mana wae komo masyarakat dia
asuka imahku celebak we. Celebak lah era-era. Ulah era-era. Butuh beas teman. Aya rasin. Tinggal bawa. Yang nyapu utama madang. Goblok. Kena-kenanya pelayan masyarakat. Budak abdi tara. Ngenakeun Bang, ngenakeun Bang. Bang, ngenakeun Bang. Ngenakeun Judul ya. mana Bang? Aduh. Ulah asup kana kulkas Bang. Budak gebelah-gebelah wae tuh. Ulah asup kana kulkas. Oh, minum segala. Pasti. Kasih mana Bang? Nah, atuh dahar jeung cangkangan da wadar runtah. Tapi kabeh teh saut teh pangna cangkangan teh di dieu mah di dahar. Iya bikin ya, urang buka oleh-oleh ya. Bikin. Candil. Dakan. Tilus. Kareti wan ieu mah wan. Dengaran ku geus kolot nu kitu sangka candil. Reci. Beun malu mah. Aduh aing euy. Alhamdulillah. Tapi ka dieu nya baku abi amang aduh alhamdulillah meni asa kakolot ka bapak gitu ya teh tuh asa kakolot ka bapak jeung kolot kudu ngomong kitu malah pagedang. Ngarayu nih ya. Geus kitu urang teh. Bisa barang pentasan ngeunahna. Gitu. Sama ada maksud. Etri Coba duikeun hasil we. Kitu tenang we atunya. Ku di dieu mah bager. Wo, irah-irah ka abi ka dieu deui nya. Siap. Ada aya perlu nih tos karuyakeun teu babaturan ek ngojay. Oh gitu. Heeh, geus 2 bulan teu mandi rek diojaykeun. Antunya. Oh, di mana teh ya? Ya, biasa di Cinaon tadi dinya gini makam karamat gitu. Nya sok atuh. Atuh Atuh aya naon aya. Dah ulah teuing bisa kerbeka kapan apa? Ngomong. Kapan apa tuh boga ieu? Bekel. Tuh, Paku. Bener ya, Paku? Heeh, sok ridho urang mah. Kitu sok ridho, heeh. Bener, Paku? Bener. Alah, bawaan. Nuhun atuh, Paku. Nya. Keheula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam keheula heh. Da lain kita kitu, lain kita kabeh di bawana. Anjir, kamu teh euy ieu mah dibawa kabeh.